dengekeun ari sia besti. Lamun ningali tatangga aya kamajuan boh tina usaha, aya tina materi. Ku sia teh jieun motivasi, lain dipake jieun iri hati. Lamun tatangga usaha, sok atuh ku sia teh turutan usaha. Usaha mah bebas kana naon oge, nu penting mah halal jeung jadi duit. Sia mah rajeun usaha neangan kana kajelekan batur. Neangan kana dosa batur. Lamun tatangga Aisyah neangan duit, loba duit, sok turutan, ye. Lain bisa teh kana neangan pi omongan, kana pi masalaheun, ye. Ada aya kamajuan aku kumaha ari hirup sirik wae ka batur mah. Batur senang disurakan, batur galau disengsirikeun. Eta teh ieu sabangsaning panyakit hate nu kitu teh. Moal cager-cager atuh aya umur-umur kitu mah jeung moal aya kamajuan ieu. Bororah kamaju, mundur nu aya. Beladageun.